Kok ieu mah aduh jeung poe ka tukang nya sasara di kieu nih tiap emak awewe tolak we haben ripuh-ripuh teuing kieu mahanya euy rek jangan dukun wae gitu sangkan mun nembak awewe teh teu ditolak kudu kasaha deui teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kunaon ditinggal di belah ditu teh asa galau we jeung galau. Heeh kieu Cing carita saeutik lah ka dieu. heeh kieu di dieu teh. Lamun tiap non nembak awewe teh ditolak wae urang mah euy geus sababaraha kali eta teh. Cing atuh sukan aya solusi atuh kumaha atuh aya non dukun-dukun lah. Aya dukun Asli ya. asli Di mana di mana? belah kidul. Wah, Asli eta mah pelena teh mancos. asli eta. Asli. Urang oge menang 20 awewe. Belah mana? Belah kidul. Di ditu. Heeh. Asli ya. Asli. Paten pisan. Sabaraha tah? Ya biasana eta harita di dinya. Biasana mah gocap lah. Gocap, tuh gocap mah ayaan. Siap, ayo. Ayo. Asli ya. Asli. Karena sadituk teh gagal. Asli ya mau ngecewakeun. Moal. Asli. Asli. Kayak penting anter atuh. Heeh, hayu. Aslinya. Asli. Anter kayak urang nyamper ka di dinya. Heeh, hayu. Ya. Siap. Iya. Nang Mana ge tempatnya? tah ieu tempatna teh mah. Oh iya. Nya, Ayo tuh anter ya. moal urang boga samatan keneh ka si Abah. Sama tanah. Abah teh utang teh. Astagfirullahaladzim. Era atuh urang kumaha. Bae we Kala ngobrol aku kumaha. Ieu Bah. Abi teh nyu hayang pelet gitu. Oh pelet. Mohon. Hayanya. Juga meunang. Siap urang ngajaran teh. Abi. Nun. Siap. Nun. Nyi geus taruang acan. Cacat. Cacat. Abi mah atos. Atuh gerak taruang. Barudak geus encan. Atos barudak mah. Alhamdulillah atuh gitu. Kamari kumaha sek sakarin share teh. Kan atasna ge palsu. Teu balik eta mah nya anu ieu. Nyi anu sakarung kumaha? Biasa we. Kaanggo kitu. Dipake shopping teu. Henteu atuh. Pake atuh aduh dibere Kan teh. skincare abi mah atuh. Halus. Kang nah ya. Tumben teu aya tamu dongkap. Wah, cicing nyi. Ayeuna oge sakedeung deui aya bakal aya. Dagoan we. Purasun. Dah, nya aya. Si buka nyi sa cing. Mangga kalebet. Aya abahna. Aya Sa nyi. tamu bah. Alhamdulillah nya. Begitu mah. Bah. Di manten ieu teh. Ya abdi ti kidul bah. Di kieu Mohon. nyalira ka dieu. Nah, itu dia di jaya pura rencangan. Oh, rencangan. Nah, teu kalebat ka rencangan atuh. Mohon cenah nuju aya pamangan. Oh, aya pamangannya nya. Aya naon ieu teh? Aya Iya, naon teh, rareuwas kieu. Kieu bah. Abi teh gara minang diputuskeun wae. Awewe teh geus sababaraha abad ka tukang. Hari gini Iya. masih diputuskan cewek. Lihat dong, Abah. Cantik-cantik atuh. Mun abi teh yang siga abah. Masa kasep-kasep? Aduh, belum payu kamu? Iya, Bah. Aduh. Gitu. Aku abi teh nya hoyong siga abah gitu. Hayang siga Abah. Nya ieu istri dua. Aduh. Daek ritualna henteu. Ya, abi mah hayu wae, Bang. Oh. Sok sumanget. Dek hayang anu dipelet, anu dikumaha eta teh. Eta we, Bang. Bisa melet gitu, Beh. Itu teh bisa kelepak-kelepok gitu. Gampang atuh ge mah. Hayang siga Abah kieu. Heeh, Gampang. kumaha? Heungke turutan ieu nanya ritualna. Teu nya urang ritualkeun tapi kela aya nu poho nyi cing pangnyokotkeun kendi itu di itu. Aduh, nya tadi nu padaringan. Mohon. Adiekeun. Mana wae eta mah aduh moal bisa ritual sih. Resep ieu. Dah, ieu. Cok siap. Siap, Bang. Tuturkeun Abahnya. Siap? Siap. Sok. Mantrana kieu. Kumaha? Balaka citrit
balak kacombrang neng yang cantik agak bau akang tah gitu kudu bari gerak ya sok cing cobaan Iya bah, balak kacicit, balak kacombrang. Gitu. Neng yang cantik, kabogo akang. Gitu bah. nah gitunya babari saeutik cing ayeuna mah urang praktekeun cing di dieu ayeuna Oh, praktekeun deui. nyaho atuh da kudu Siap. bukti nanaon oge Kayaknya. Balak kacicit, balak kacombrang. dah Neng yang cantik, kabogo akang. Gitu. bener pisan jagoan Jagoannya. eta Tuh abi ayeuna rek ngetes kan itunya. atuh sok ayeuna mah awewe mana anu moal nolak ka didinya Siap. Bakal nuturkeun. bakal nuturkeun awewe mana oge Siap. sok Ya, nuhun pisan banyak. sok Nuhun pisannya. sok Rek dicobaan heula. cobaan atuh nanaon oge Ah, tuh abi ngirim. neng deka mana atuh deka mana Abi ngirim ka ieu ka aku. Wah, iya. Iya, ah. Wah. Sampurasun. nih aduh akang ditinggalkeun nyai ditinggalkeun atuh aing bakal duhung di bele-beletna di ritualna